acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalia. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-20. Para mitra anu mulia, culuk kana waktu nu geus ditangtukeun ku Cep Warno. Pasosore harita kirawanci asar Cep Warno jeung Mang Unen arini nu maksudna bade ngabalumbang timurkeun tina pitnahan Nyimas Nurbaya garwana. Tapi harita Cep Warno jeung Mang Unen nyarimpang heula ka pasar maksudna mah bade barang galeuh kanggo canakeun ka mertuana. Sedeng harita waktu Cep Warno nuju barang galeuh di belah wetan aya nu nyerangkeun ku saurang awewe. Si Moreng Atikah nu ngaku-ngakupi pamajikaneun Cep Warno teh manehna aya di dinya nu maksudna merek ngintip-ngintip kayan Cep Warno sareng Nyimas Nurbaya. Sanggeus Nyimas Nurbaya didatangan ku manehanana, kumaha nahang hiji keneh atawa geus papisah. Kabeneran pisan Atikah ningali aya Cep Warno, gerendeng Atikah ngagerendeng jero dadana di barung ku budi nu marah mai siga nu bunga. Nakadalah aya ku kabeneran pisan aing bisa panggih jeung Kang Warno satadina marek diintip-intip dina kaayaan rumah tanggana. Masih keneh tentrem atau bapak pegatan jeung pamajikanana. Sabab harita aing ngakukeun pi pamajikan Kang Warno. Sawasna pasti papisah sabab katingali Kang Warno ngan sorangan keur balang beuli. Keun ku aing rek disampeurkeun bari aing pura-pura can nyaho ka manehna geus kawin. Kitu gerentes hate Atikah terus ngaleos maksud rek nyampeurkeun ka Cep Warno. Hari Mang Unen harita keur ngajanteng sisi jalan megat delman anu kosong. Sanggeus deukeut gedug panangan Cep Warno dibadug ku Atikah pura-pura balanga. Atuh Cep Warno ngaliuk malah mah muncereng. Kunaon jelema teh nya? Tos teu ningali we meni dudupak teuing cenah. Ceur Cep Warno. Ret Atikah ngareret meuni siga nu asa-asa bari nembal. Punten ada sanes dihaja eta mah tilam sono. Pokna bari ngagelenyu imut pangirutan. Par geuning hikah. Panjana teh saha baru rek dicarekan? Geuning hikah aya di dieu. Di mana ayeuna? Cep Warno semu kaget anjeunna apaleun keneh ka Atikah sabab baheula kungsi kekenalan. Atuh da pamite di kitu mah rupina sanos paadu pangambung ge moal naros nu disebat teuing teh panginten jalaran tos senang terus kagungan nu dipika meumeut. Nu make tanggal tos kagungan nu ngabulaan mah mudah-mudahan we aya dina kasinugrahaan. Peupeurieun ikah kieu keneh awan nasibna. Ka urang mana kagungan garwa teh Cep? Cek Atikah meni ngabanyolan wani ngabanyolan. Sabab geus wanoh ti bareto bari teu kaciri anu boga itikad goreng. Wah kabatur salamur we ka Atikah ka urang mana? Walar Cep Warno jadi kabengbat ngadon ngobrol jeung Atikah. Sedeng Mang Unen mah ngaliukan we bari ngajanteng megat delman kosong. Isang mangkeun sang Mika ge awon nasibna kieu ti kapungkur ge. Sapi jalminana nu kersa ka Ika jalmin teu aya gaduh. Panginten ku asep ge kauninga. Tema Atikah lutungkul. Ika masuk ngahinakeun anjeun gaos teu pamali we. Cenah ngahinakeun Sep salesna mah Ika mah ti kapungkur ge nya beulah keneh we dugi panglihan di mana Sep? Atikah neuteup deui. Eta rorompok balik kidu caket pabrik heleran. Walau Cep Warno bari nyuk-nyuduhkeun bumina. Mana atuh istrina Sep tepangkeun atuh ka Ika bili patepang di jalan Pasampangan. Sanes bade nanaon Ika mah mung hoyong nami tali wawargian we. Cek Atikah sigang heueuh. Make hayang ditepungkeun sagala dasar Cep Warno jalmi jujur. Kalayan teu boga rasa curiga dina ngawalerna sataramasna. Ya kan dan upami aya di dieu mah sanes bade ditepungkeun deui malih mah dibantueun we ka Ika anu teh Ikana ka rorompok. Nganyakan nu teu aya di rorompok tos bade 2 minggu ayeuna. Masih masuk diajar ngabohong kitu. Janten garwa saaya-aya ge di bumi disebatkeun kitu aya. Beta pangten ingis abdi barang suhunkeun nya. Tengah beli abdi ngagoda ka Asep. Ika masuk kagungan sangkian awon. Saresna pun bojo teh tos bali 2 minggu ayeuna teh teh di rompok teh ka. Mah taroskeun kana sanu nuju ngajanteng di si jalan tatang akang. Kami naon akang ngabohong nu janten untung malih dosa. Pumi aya mah moal nya ku akang teu dibantuin ka rompok sareng barang peser ge moal nya ku nyalira. Leres kan? Atikah neteup seukeut malah halis-halisna ngariut siga nu kaget. Damat langkung Ika bade percanten nuhun bade teu we teh serius-serius. Akang mah moal kirang langkung lah.
masihan waloran teh sakitu sajelasna sajujurna estu teu disebut salinung teu didingding clear satarabasna sajelasna berangkat ka mana kitu kaung ngadamel Atikah nyesedak hayang leuwih yakin banyak ngadamel ngampleng aya 2 minggu teh di rorompo di atos ka mana tuh nya kitu we ka abong kena kasebat jalmi sok aya we cocobina teh bugu-bugu ngadon mulih nyalira kasarakanana janten alatan nama dina hiji dinten cenah aya istri ka rorompo karesana kang can wangsul di kantor teh nya di payunan Kebun Bojo ari tos kitu saya istri ngangkenkeun pistrieun akang malih ngangge nyaurkeun nuju ka kandungan tos 2 sasi ari akang wangsul pun bojo ujung-ujungna lengteng we bari sangki akang leres kagungan istri pistrieun mun sebat simpenan teh uwi karita keneh pun bojo teras mulih kasarakanana uwi kayeuna ku akang teu diteang panjenengan teh ka dieu deui tak kitu ari kedah-kedah teh mah ku akang dijelaskeun saurut Cep Warno saujratna bukan gitu kan Atikah tuluy ngahulang sigan heueuh milu harenem kana kaayaan Cep Warno padahal hatena mah seuri sabab pagawean hasil manehna ceuk pikirna pasti bakal jadi kajodokeun ka Cep Warno malah aya pikiran rek tuluy dirayu sajabana ti kitu ceuk pikir Atikah pasti bakal boga persenan tinu nitahna tayalian ti Rusdi sanes kitu ikama laras oge kasebat jiwa istrinya ngiring mang cuakeun ngiring mang teraoskeun kasebat jiwa istri tos luas ngantunkeun janten caroge ini aya tinimanganna pisan eta mah alasanna panginten Sep nyebatkeun aya istri ka bumi teh kalayan ngangkenkeun pigaroeun Asep sote doa anjeunna palai mulih kasarakanana cenah aya nu dipika palai ku anjeunna ayo mida malakal kitu bumi ikah janten pameget saperos Asep malah kongan istri nyangkin sanes-sanes beli anjeunna teras angkat di bumi sanes nepi ka mana ge moal disusu moal dicantep moal dipirak antep hoyong terang duwi ka mana hojah anjeunna yakin ku timuru ikama istri Asep teh ukur alasan wungkul bilih aya nu ngagoda deui ku anjeunna wah ku pati lasanana duka kuno sanes cek Atika nadana para mitra mangaruhan sangka Nyimas Nurbaya ulah dirawat tandeung atawa ngarah Cep Warno tengah hiji deui jeung Dimas Nurbaya da eta manehna mikahayang ka Cep Warno atuh ku ayana caritaan kitu ti Atikah leng Cep Warno ngahuleung bari dina manehna matana taros nahanya nah henteu Dimas Nurbaya midamel alasan kitu lumeh palai mulih atawa kagoda deui ku pati lasanana upi ayeuna Asep diangkat ka mana Atikah nanya deui bari neuteu bade ka kapung biang wiretos lami teu patepang balar Cep Warno teu pati tatag margi nuju setengah malam mungkin abdi bade ngiring we numpang kana Delman moal ngaraos ka abotan Asep jaloran abdi bade kapun Uwa aya kapriyogian penting abdi bade nyalira kana Delman sanes 32 ongkos mung sok asakeun nyalira teh ingis aya pamaget cunihi cek Atika make hayang milu bareng sagarupa atuh Cep Warno ngarasa bingung dibawa kumaha sok sieun paamprok sareng Nyimas Nurbaya anu tangtu Nyimas Nurbaya beuki kuat nuduhna ka Cep Warno boga deui pamajikan ongkohan Cep Warno maksudna bade nepungan mertuana ari teu dibawa pilih janten pisaureun keur kitu torojol Mang Unen nyampeurkeun sabab geus aya delman kosong sabalah keur nungguan sisi jalan ya nya ngala tuh den terus kenging delman mah cek Mang Unen bari ngareret ka Atika saha teh Sep Atika nunjuk ka Mang Unen ngarencana akang di rorompo cek Atika ukur sakitu mah tukang mah kabotan bami abdi ngiring numpang mun maksud teh bade ngiring deung we ieu mah pokna deui nanya ka Cep Warno mangga sok aja payun ngantos nya delman akang mah yakin empe peselin walau Cep Warno leos Atika ngaleos rek kana delman ari Cep Warno ngagaluh heula bako kangge ramana tun istri nu nemeh saha deui nu nemeh tepang cek Mang Unen tilas batur salemur abdi mah di dieu sareng katinggalna meni saperus anu suwanong pisan ka Aden ka cuma ngabdi yang nemeh tepang ge ayeuna rupina mah amengan we panginten tanya kitu nuju salemur sareng abdi mah tukang idar manehna teh harus ngajar oge Mang Unen talete ongkoh manehna ngajakan ini tapi loba pisan pertanyaan so anjeunna mah acan yang duka ketang jalaran tos aya kana 5 tahun teu patepang ari kitu
kudu diungan namanya nyalira den. Kuping bae berangkat ka mana cenah kupingan teh bade ngiring numpang. Saurna bade kalemburna ngiring numpang kana delman. Bari sasaurna mah hoyong teras amengan karo rompok di lembur. Kumaha tuh? Kapan aden bade nyumpingan mertua? Kumaha bomi? Tepang sareng neneng, hayo neneng kauan sangkian untuk tenang. Keur mah saya kajantenan aya istri nu ngangkeun-ngangkeun pigaroeun aden. Ayeuna bade canak pisan, cek Mang Unen Mang Hariwangkeun. Wayana para mitra Atikah rek milu numpang kana delman. Moal abdi ngaros bingung Mang, dibantun kumaha sok sieun anjeunna benu. Ari dibantu nyaeta inggis ku bisi rempan ku sugan, inggis tepung jeung Dimas. Neng dios manglah urang bantun we. Mungkin di mana terus caket ka bumi mertua, abdi udah pura-pura reureuh, tangge Mang ti urang dipayun karo rompok sakantana istri nu namanya teh canak. Saur Cep Warno ti ditu mangatur siasat. Sangkan Atikah teu milu ka mertuana Cep Warno. Nah kitu sae atuh mangga atuh wilih kitu kusir ka saleung ngantosanna. Cek Mang Unen bari regenyang ngangkat balanyaan tuluy ngaleos nuturkeun Cep Warno. Kalacat arungah kana delman, Mang Unen diukna dihareup ngareneng jeung kusir. Ari Cep Warno dipangker pahareup-hareup jeung Atikah. Sajajalan Atikah meuni galecok ngobrol jeung Cep Warno meuni teu cangkeul-cangkeulin bibir. Enten istri akang teh cacan meuli deui ka bumi? Cacan di waktu angkat oge. Kang diemut ku abdi mah nya pasti istri teh istri Asep teh nyebatkeun aya istri nu ngangkeun-ngangkeun pigaroeun akang teh ukur alesan tapi jijieunan anjeunna. Tangros anjeunna ngaros bosen rumah tangga sareng akang atanapi kagoda ku nu sanes. Duka ku patilasanana duka ku pamaget nu sanes deui. Mung eta we asa teu pantes hiji istri tos wantun ngandunkeun caroge bari mitna kitu. Na teu sieun doraka kitu. Atau sekang istri kitu malah tong dirawatan, kang naon dirawatan ge da moal leres. Maling kene ge jantan bubulieun emangnya. Teh neng, eta Kang Warno sasaurang ka abdi perkawis garwana muli kasarakanana. Jantan margana mah kasumpingan ku hiji istri ngangkeun-ngangkeun pigarwaeunana cenah. Bari Kang Warno teu rumaoseun kaungan pigarwaeun. Ning garwana Kang Warno tetep nuduh. Bari kitu anjeunna luas ngantunkeun anu janten caroge. San uning anjeunna sasauran kitu teh bawa jijieunnan. Eta palai papisah sareng Kang Warno. Sing abdi ge kang naon istri kitu mah dianggo dirawatan sagala. Mungkin abdi dibubulieun. Terus ge abdi kasobat jiwa istri mangcuakeun ka istri model kitu mah teu sieun-sieun doraka. Pami kitu pamagetna tos katinggal ngabayu cenah jarang muli. Sok komo kira ngabayuan mah. Bade ngayakeun tindakan ge kanu janten caroge. Ning sanaos kitu ge teu payus istri lungsur nyalira ti bumi teras mulih ka sepuhna nyalira. We atos wae sang abdi mah tong dirawatan deui Kang lah. Ulah ponok ting pangharepan komo kitu akang anom kene. Ibu Rama sakitu cekapna di bubu akang terus kaungan pada melan. Makaning kayaan di bumi akang sakitu cekapna teu kirangku naon-naon. Parabot sakitu pertekna sareng sarae deui. Saur Atikah panjang lebar. Sedeng manehna kacaletot omongan make nyaho kana kaayaan di bumi Cep Warno. Atuh Mang Unen ngaranjung nepi ka Mang Unen boga rasa curiga palang siang nu ngaku-ngaku pamajikan Cep Warno teh manehna. Para mitra anu mulia, harita Mang Unen tuluy nyarita deui. Bobon datang kaning Nurbayan ngaku-ngaku pi pamajikan Den Warno teh manehna sugan. Eta bieu make nyaho kana kaayaan paparabotan segala di bumi Den Warno. Kumaha sangkan bisa nyungkalkeun Rusia manehna. So beda kana serekna teh aing ge. Keur mah beda dina rina tau ge. Cek rentes hate Mang Unen. Terus ngahuleng mikir pikeun neangan jalan sangkan Rusia Atikah katangkep. Tong diangge ngalamun Kang ponok teh pangharepan saperosan dunya teh. Teu naon teh dianggap sarubak daun kelor. Bila akang di bumi teh anu masakeun teh aya anu meryogikeun. Teh aya nu nyayagikeun tuangeun otak naon orang ka abdi, abdi ge moal burung sadia ari sakeun diperogikeun mah ku akang. Naon sesana pila mang nyanggukeun sareng masak. Sanes abdi ujub sanes abdi guminter da midamel ka olahan alim sotenan ngabababu dinu sanes dari akang mah piraku abdi ge bade nolak komo ieu antawis abdi sareng akang. Sanes kenal ayeuna katambi sadesa deui ceuk Atikah. Ti ditu mah nganemongkeun hade-hate ka Cep Warno. Atuh puguh Mang Unen tambah curiga. Ka Atikah teh nganpok Mang Unen nembak. Mangga sih nyangu-nyangu mah di Asia neng lah. Sasemang sobat pamaget ge. Rincang na kitu aden ngagaleuh we ti restoran cek Mang Unen.
Nari sakadarnya mah tuh udah gampil, tuh udah rencana cekap ngagalu ti restoran seperti warung. Yang teras-terasan ngagalu mah rencana ti restoran. Kalau bowotan serang sokuin aku bosen. Sakinten upami asakan anak raos mun kaangge ku Kang Warno. Mun pami henteu panginten mubadir. Hari itu masaknya lira di bumi tiasa gentos-gentos. Bosan asakan ieu gentos di asakan sanesna. Temal Atika si Janung keelehkeun omong. Sedang Cep Warno mengabetem wetu sasaura naon-naon kitu sotenan anjeunna ngaros bingung. Inggis Atikah terus milu ka mertuana Cep Warno. Atuh kitu di mangkunen geus ditemal kitu majep jempe. Si Ganu sanggup ngomong deui ngan utuk tetep muter. Keur mikir pi akaleun sangkan Rusia Atikah budal sabab beda dina rindatna. Teu kacatur ke di jalana geus tepi ka hiji tempat Cep Warno miwarang liren ka Rusia. Rendelman eureun kalayan sarerea tarurun song Cep Warno masikeun artos ka kusir nutus sakumalila delman idit deui balik ka urut tadi. Den sanes bade ka wawasulas kawantu si Raden panangan cerepel cek manggunen kakara nyarita deui. Mun mang cerepel kieu mun gimana ya tampian di dieu nya asa teh tampiannya paler Cep Warno saleresna panangan anjeunna cerepel padahal manggunen mananyakeun kitu sotenan. Rek nyun akal atawa neangan jalan sangkan bisa nyarita satu kangen Atika. Geus ada men anusan mana wili lebak eta bian cek mangunan. Tuluy ngaleos teu lila gero nyalukan Cepor. Den kalau sanjit aya pancuran Den. Pokna ngagupaya. Kantosan sedapnya Kang bade ngawawas we dengin cerepel. Cek Cep Warno hawawartos ka Atika. Nah Kang temal Atika. Leos Cep Warno angkat nyamperkeun ka Mang Unen. Memang nya didinya aya pancuran caina nyerelek segede curug. Pok Mang Unen nyarita setengah haharewosan. Den, sanes mang ngabandungan jariosan eta istri. Ngiring ka urang dia harus curiga mang mah. Bila tadi ka kuping aku mang sabaros anu mangaruhan ka Aden. Sareng deui anjeunna ngeuninga kena kaya di bumi Aden dina perkawis paparabotan sih. Beda anjeunna tos pernah lingi ka bumi. Anu ayeuna anu dudu lebetnya dia Den. Cek Mang Unen tetap boga curiga. Kira Atika utabi ngabantun ngalih bapun bojo ge can pernah ngakaanyangan ku anjeunna. Balik tos lami tepa-tepang nya name ayeuna tepang di caket pasar. Puah di tengah huleng teras ngeros bingung. Mang sok sieun anjeunna we teras ngiring ka mertua abdi. Lajeng tepang serang pun bojo. Anu tangtos bakal nimulkeun patsogregan keur rumah pun bojo teh kitu. Ayeuna abdi sareng emang ngabantun istri. Tangtos beuki nyangki ka abdi gaduh deui pi istrieun. Baler Cep Warno ngaros bingung. Siwe Den lah. Bisa lagu saya terasa cana ka bumi mertua Aden. Bios pilih neneng benu mah keun mang bade sasangemna. Saningan ing waya tepang sareng istri eta nu kantos ka bumi. Pan gampil lewakna. Mangja teh mang bener sakna tadi ge. Apa istri eta sanes nu sumping karo rompo. Cep Warno kagungan raos. Kirang kayakinan kana timburuna Mang Unen. Perkawisane sareng teu nama bios ngomong we lah. Aden malah teu kedah ngiring sesa mang tanggal waler pokona mah. Nya mangga pemian mang tanggal waler mah tuh. Waler Cep Warno sabada wawasuh panangan teras nyamperkeun deui ka Atika. Nu keur ngajejentul nungguan bari nying hareupan jinjingan dieusi ku balanjaan kenging ngagaluh Cep Warno. Harita para mitra Atika nanya bari marahmah. Parantos wawasuhna ka? Parantos mungcaina we alif pisan ukur ngerelek sagung curug. Mangaka urang reuyeul bilih kabujeng hujan mangkaning di dieu teu aya nu kangge ngeuhan. Waler Cep Warno teras angkat ngareneng jeung Atika sedeng Mang Unen nuturkeun bari ngajingjing-jingjingan. Gilak Cep Warno mengkol atuh Atika ge ngaraneg. Panguni mengkol ka dieu Kang, da bumina sepuh akang mah sanes ka dieu. Ngecelepat mah ngalangkungan desa. Ceknya Atika siga nu kaget. Sabab manehna apaleun kasarakan Cep Warno. Mau jalan ke balal ka balai desa-desa. Sasakna reksat nalika kamari ieu aya caah. Angko jalan ka dieu mah ngarah rada caket motong jalan ge berasna ka pasantren. Waler Cep Warno ngabohong padahal Atika rek dibawa ka bumi mertuana Cep Warno. Aduh ka pun kitu mah atuh nyanten abdi mah. Sasab hilap deui jalan. Kira aku atuh akang. Sasabona mah ada sanes tamu. Cep Warno rada mesem. Ngobrol atuh ni jempe pisan saurna ngaliri ka penggo. Engke Den lah. Terus lugi ngobrol lah tangtos kumang dipangdongengkeun nu salame pisan. Yang diberes Den, cek Mang Unen ngahehe suri. Bari hate hayang buru-buru tepi kanu dituju.
Kumaha pibalu kareunana lamun geus amprok jeung Nyimas Nurbaya. Nu teu sakumaha lila di jalan geus tarpideui kan dituju kayalian ka bumi ajengan Abdul Soleh. Nu diparengkeun asa tari iseun siga nu sarubung. Assalamualaikum. Cep Warno uluk salam bari keketrok kana panto. Bentengnya ti sabrakan ayeuna mah mending ngadeheus kanu janten sepuh teh nyali rage nge uluk salam saper santri. Cek Atikah ngabanyolan ka Cep Warno. Sedeng Mang Unen borora hayang nemalan teh malah asa beuki cua sabab Atikah ngareuwih bae. Assalamualaikum. Cep Warno uluk salam deui geus kitu mah kakara ti jero anu nemalan. Sora lalaki kayalian ti Mang Rubinto muka beneran kakara balik tas mantuan ngasih di kebon kagungan ajengan Abdul Soleh. Waalaikumsalam. Temana ketrek Mang Rubinta ngalaan kunci panto. Ana berai horeng Cep Warno. Ubuh sakedapan Mamang Rubinta ngalenya kupa amprokna jeung Cep Warno. Mangkaning Mang Rubinta jeung Mang Benul bade gana ajengan Abdul Soleh rek sacin-cijin pisan ngadatangan Cep Warno. Nu maksudna nyumponan kana pancen tim dari dunungan pikeun nguruskeun Nyimas Nurbaya. Mali harita Nyimas Nurbaya nu joya di kamar bari nangis bae. Ngaso heula para mitra ngaso. Harita para wargi sadaya, Mang Rubinta tuluy nyeri. Geuning Asep, Mang Rubinta kakarananya. Di barung kupanon ngarinat ka Atikah. Nuhun Mang kumaha daramang sadayana? Cep Warno sasalaman atuh Atikah rada ngahulang. Sabab Cep Warno nyebut Mang kanu muka panto. Kuayana kitu Atikah talete dasar tukang rawi. Ieu rama Kang teh? Pokna bari nunjuk. Sanes maupun paman, balot Cep Warno ngabohong para mitra sadaya. Mungkin atuh asa benten sareng rupi Akang. Cek Atikah asa beuki pika sabeleut. Mah ngalingi den. Mang Rubinta mundur rebus Cep Warno jeung Atikah katut Mang Unen. Arasup guk ge caralik sedeng manah Cep Warno dugdeg sok ingis Nyimas Nurbaya garwana rilibutan jeung Atikah. Mang sadayana Mang, alhamdulillah waktu si menuju daramang samulina kumaha den? Tema Mang Rubinta berkah Mang. Alor Cep Warno. Buka marana mun sarpi kieu mah? Saurna, araya nu jadi palengker ge sekedapnya. Tema Mang Rubinta. Terus ngaleos nu maksud rek ngabejaan ibu ramana Nyimas Nurbaya. Nuju di palengker. Pok Mang Rubinta cacarita setengah haharewosan ngabejakeun aya Cep Warno. Bagi. Saya abdi sareng Mang Benul teh can mios. Persan itu ka dieu. Saha ka dieu teh Jang Binta? Taros Bu Haji Rokayah semuka ge. Bagi Cep Warno carogena Nyimas. Warno jeung saha ka dieuna? Bu Haji Rokayah neuti. Tuan Bu Haji nu saurang istri anu kene sareng saurang di pamegat. Membuka saha jalaran teu kenal sih. Perma Mang Rubinta. Lenyap Ibu Rokayah ngalenyap ngadangu Cep Warno nyanak istri ok ajengan Abdul Soleh naros. Moal dicaritakeun ku Nyimas mah kitu ibuna. Nu ceuk Nyimas kamari kungsi kadatangan ku hiji awewe nu ngaku-ngaku pipamajakeun ti pamajikaneun Warno. Lamun nya teh mah Warno ka dieu bari mawa awewe geus kawilang nyuncud ngadon rek ngadatangkeun pidorakaeun. Wah henteu si Nyimas panas paamprok jeung pipamajikaneun si Warno. Hayang teh lamun manehna ka dieu aya maksud rek neresa Nyimas make ngagugubug awewe sagala. Nyasa ngajago pisan hayang katangar payu ka awewe. Dung ka ditu temunan ibuna. Geus hangeuk ngeleubeungeutna oge. Loba pertanyaan naon-naon ibuna malah minta nu jadi anak we sina buru-buru diberesan. Saur ajengan Abdul Soleh rupi anu Benul. Baturan ku laing Binta, saurna deui. Teu hararese Ibu Rokayah kalebat dituturkeun ku Mang Rubinta. Barang dugi ka patengahannya Cep Warno kasampah keur melengut. Sedeng Atikah harita ngareret tuluy manggut bari imut tirituna mangga hormat. Tapi hate rada ngajemhok sabab teu kenal ka Ibu Rokayah. Lamun ka ibuna Cep Warno apaleun, anu mata harita sanggeus manggut teh tuluy ngahulang. Tos lami Asep, taros Ibu Rokayah. Rada tarik siga nu ngahaja supados kadangun ku Nyimas Nurbaya anu nuju aya di kamar.
mebu kumaha wilujeng sadayana Sepuarno sigan reuwas sanggeus ngoreja teras munyungan. Alhamdulillah lahir manuju sehat ari ieu saha? Bulok kayah nuju ka Mang Unin. Sedeng Atikah mah teu direret-reret acan jalanan ibu Rokaya. Boga timburu yen Atikah disangka ti pamajikaneun Sepuarno. Datang ya abdi Bu karosan anjeunna palai nyiring dupi amangkat ka mana Bu? Sepuarno naroskeun ajengan Abdul Soleh mertua pamangkat. Buka kamana dan memang aya biasa panggilan kalinya kaponok ningal barudak santri balang ibu Rokaya padahal carogena nuju aya di pengker jep sawatara jongjongan saurang itu aya nu sasauran sapertos anu saresah ku biok sauring geus uguh ari Mang Unen ti datangna ge melenguk ti sadatangna melenguk we siga bueuh minang mabuk tapi juru panon teu boleh ngareretan ka Atikah anu ku ayeuna Atikah katingali siga nu teu geunah diuk ge elek kesekeng. Dukanya tegenah diuk duka tegarna hate geus terus rasa. Harita waktu jempe para mitra Nyimas Nurbaya nuju hujan citangis. Naroskeun ka Bisurni lanyangna nu keur maturan Nyimas Nurbaya bari ngupahan. Bisurni sadang tinggal renang di patangahan ka kupingna ku abdi mah soa ibu. Duka sasauran sareng saha cintong di singa SMA. Saur Nyimas Nurbaya. Teu hararese Bisurni ngojengkang rek nempo. Reket pantok kamar dibuka lalaunan ukur ngab saeuti. Ana breh diintip ku Bisurni si horeng Sepuarno ngareneng jeung saurang awewe. Kebeg hate Bisurni kontan ngagebeg. Sabab apa keneh kana rupa awewe kayalian Atikah nu kungsi datang ngakukeun pijar bawin Sepuarno. Samalah nyaritana keur kakandungan geus 2 bulan. Gilak Bisurni malik terus nyampeurkeun ka Nyimas Nurbaya. Pok nyarita haharewosan. Gusti nu agung Nyimas geuning Ciwarno eta sareng cek Bisurni nyaritana teu tatag semu geumpur. Uguh we Nyimas Nurbaya kaget. Sareng saha Bi? Nyimas Nurbaya teras ngorejat lungsur tina ranyang. Sareng eta sareng istri nu kamari ieu kaditu teh Nyimas. Nu ngangkeun pigar waeun Aden. Geus Nyimas ulah di tepangan calik-calik we lah di dieu. Dan nuju di payunan ku tuang ibu sareng ku Kang Ubinta. Bisurni nyarek ulah di tepangan lantaran hariwang sok inggis jadi riributan nanging Nyimas Nurbaya teu kenging diwagel jalaran pinapsueun tos teu katahan ngan sirilik Nyimas Nurbaya nyirilik berai mukakeun pantok kamar tengah dijeblagkeun terasa sauran kasar. Dasar bajingan dasar lalaki kanal kulit beungeut rek mah panas anjeun teh ha sugan kudu cakol sia babatokna tah si ublag si putut teh. Ayo sia, urang jogol jeung aing sia dayang. Saur Nyimas Nurbaya bari ngarawel para mitra pas kembang tina luhur bupet sabalawar balabeureun dibaledogkeun ka Atikah. Ngan kaburu Atikah ngoreja terus ngabretek lumpat keluar. Harita Mang Unen tamah curiga manehna ngudag rek newak Atikah. Kitu deui Nyimas Nurbaya bari ngaberik ngan kaburu dicepengan pananganna ku Mang Rubinta sareng ku Ibu Rokaya. Cep ari Sepuarno harita ngadon ceuleumut mata simeutin bari ngalepet. Oran. Mang Unen terus ngudag Atikah bari cocorowokan. Ditah eureun tapi Atikah boro-boro daek eureun. Malah mah teu ngareret-reret acan lumpat asa bukit tarik. Sageus tepi ka hiji tempat nu geus rada jauh ti lembur pasantren. Ujung-ujung cideng aya saurang lalaki luncat bari sakilat ngenyang leungeun Atikah. Si horeng Rusdi nu kabeneran harita manehna keur ngulincer maluruh Nyimas Nurbaya. Jeung dinya ya, cek Rusdi bari nyeredkeun awak Atikah sini ka sisi. Mang Unen kontan ngarogo terus merong kana beungeut Rusdi. Nu keur ngajega di jajalaneun. Ieu mentong halangan Andika bunur lah. Dewek hubungan jeung Andika, cek Mang Unen teh sangka leber wawane. Tuluy nyinglidkeun leungeun kampret henteu barakata Rusdi anggur seuri siga nu eueuh kagimi. Para mitra kaum dam, harita Rusdi para wargi sadaya. Atuhnya kakak seuri. Hahaha. Gede hade sia mah gerita mundur segala ka dewek sakunya. Wah, sudah teh. Bisi sia hayang nyaho ka dewek. Ieu nu disebut sinaga hejo. Tukang ngarak-rakan iga manusia nuju mago. Naon perluna naon tujuanna sia make ngabeurik dulu dewek sakunya beuleum kasir sia terus dingahina bawi bibir juba jebi ngebrehkeun kacua kanu bising hareupanana. Beulah mentong kita tanya sia lonok cek Mang Unen nyebut lonok mangkawara sia bedul
maka nyebut lonok segala kadewek ha. Rusdi tipe polotot. Dalam naga hijau mah sebelum lonok. Belum dihalangan tak wae butuh ku dewek digusur dulu. Dewek moal ngorekeun deuleu. Ngan sameme dewek nyarekeun di awewe, lengkahan heula pugang si naga hijau. Rusdi kukubuk bari seuri deui. Disangka gede sumut si lain. Mungkin lengkahan heula pugangna. Nyaho dewek jajal heula ya ku si lain bangsa saja. Temal Mang Unen. Ngagorowok nyebut bangsat puguh we. Diamaraheun Rusdi ujung-ujung muniang. Rasakeun sia kurusia sedan. Rusdi teu sabar terus nyeureudeuh ngabistelkeun perut keker jeung badan. Lempeng kana beungeut Mang Unen anu geus sayaga nunggu panarajang nu jadi lawan. Kudu Mang Unen saeutik-eutikeun teu sepi-sepi teuing ku pangarti. Manehna rikat ngadoyongkeun awak geblos gempuran Rusdi nu ngaran ngageblos matak seueur. Sorontod Rusdi rada nyorontod ngan teu terus dilepas sabab sukuna kuat katambleng. Tilek Mang Unen kesit malik. Mang Unen malik nyerang rek ngabanting sirah menjadi lawan bari ngaluarkeun sora tarik. Da puguh Rusdi alias Naga Hejo geus aya pangalaman kana bab dieu. Keeleh rikat gentak dongkok siga nu awaseuna keur kana pibahyaeun datang ti tukang. Ulap geblos serangan Mang Unen nyamos sarita keneh. Cileng Rusdi luncat ka sisi sakiceup suku Mang Unen rada marius. Loba miceun waktu suku Mang Unen anu keur nongongan teh disepak ti gigir. Cebrot curalit leug Mang Unen ti beubeut nang karak bengkang. Rusdi ngagorowok bari luncat maksudna rek nenjrag beungeut menjadi lawan. Nu keur nang karak bengkang. Ngan oro kaya Mang Unen cukup rikat gentak ngagulitikeun maneh ka sisi. Keblig Rusdi nenjrag ganu asa euneu. Ngorejat Mang Unen ngorejat maksudna rek ngarontok, tapi Rusdi kaburu malik jeung sedeng Rusdi luncat ka hareup. Anu kaduanana pada ngaluarkeun sora kalawan pada luncat. Cebrot dampa suku Rusdi jeung dampa suk Mang Unen silih hanca kana dada masing-masing. Dayagdag duanana ting dayagdag. Kedak tongong Mang Unen ngakeduk kana tangkal caru. Sakedapan Mang Unen ngaraju sabab ngalieu ka tukang gawir. Atuh Rusdi geus ujung pasti nu jadi lawan moal bisa ngejat. Didinya Rusdi geus mimiti nemongkeun kagaranganana serepet ngalugas bedog. Ubuh we Mang Unen ngalenyap sabab manehna lemor teu moal pesok-petok-petok acan. Da puguh tadi jelain rek ngadon tarung tapi nganteul menjadi dulung. Rek ngejat ka mana si anak Jabri. Geura sumerah nyawa si laing sia. Geura jampe papatkeun jampe modar. Samat hidung bapak. Rusdi nyerang deui bari ngaheumatkeun congo bedog. Rek digas cangkeng Mang Unen. Nina ngalapisan para mitra terus ngagebru. Tapi lain Mang Unen ngagebru tangka cau katigas ku bedog Rusdi kuat karungkan. An sabab Mang Unen harita rikat ka tengah ngabebeutkeun maneh nang kuban. Lamun teu kitu kana pasti Mang Unen katuar cangkengna. Orejat Cileng Unen luncat ngakadura dalga. Ubuh Rusdi tambah nafsu manehna gentak malik deui. Kalawan teu ngarobakeun micin waktu nyuruntul deui rek nyuduhkeun congo bedog. Rusdi ngagorowok nyentarkeun hateun jadi lawan. Sedang congo bedog nyelocos ngincar beuheung. Terbeuteung nyaan teu sangka Mang Unen pinter jeung rikat micin pibahyaeun. Gentak ngadoyongkeun awak. Geblos serangan ti pihak lawan gagal deui bae. Penesur Mang Unen ngajaul mapakan sirah nu jadi lawan. Dan cari jeug waktu Rusdi rada ngacari jeug sabab tak-takna nu beulah katuh kajejeg. Juralit Mang Unen terus jujuralitan dina siraheun celek napak deui kana taneuh. Ngan oro kaya ku waktu Rusdi rikat gentak manehna muter ka beulah kenca bari awakna rada dongkok. Debareng jeung kitu bedogna ngolebat ti hanap kalawan teu katitenan ku Mang Unen. Bedog Rusdi hasil kana bitis. Mang Unen ngaguak terus ngejat ka sisi. Meh-mehan ngedepret. Ubuh para mitra. Rusdi ku ayeuna asa gede hate kalawan boga itikan rek terus maragatkeun nyawa nu jadi lawan. Harita Rusdi geus ngaheumatkeun di bedogna rek munggel jangga. Dasar Mang Unen kudu panjang umur. Di beulah wetan jeung kidul para mitra. Ing beretek barudak santri jeung tetanggana Mama ajengan Abdul Soleh. Maruru bari ting gorowo. Ting corowok kawas numoro Bagong sabalah Mang Rubin tage milu muda. Kepung oi kepung tewak aya bangsat kepung. Kitu ting corowokna barudak santri jeung masyarakat. Aya kana puluhna urang nu maksud rek newak Rusdi.
kitu de Cep Warno milu ngepung. Sanajan terus dikasebut cukup ku pangarti tur gede wawanen jari ngadenge surating corowok mah dikepung waku buaya mangap ngarasa ngeper manehna gentak luncat bari nongtak leungeun Atikah nu keur nyempon sisi balong. Bereng-beng Rusdi jeung Atikah mabur atuh anu ngarepung sabagian terus ngaberi sabagian marayang Mang Unen sabab Mang Unen ngedeprek kabeunangan bitisna. Tapi marudag teu hasil sabab menisak kilat pisan. Rusdi jeung Atikah ngiles di eta tempat. Atuh geus kitu mah baralik deui ka lembur pasantren bari ngirimkeun anu marayang Mang Unen. Sadatang ka bumi mah ajengan Abdul Soleh harita keneh Mang Unen diubaran ku Mang Rubinta. Samalah Nyimas Nurbaya make pipilueun cakaciki. Mang nyanakeun cai haneut kana baskom sareng masihan lamak bersih nu keur dibengker bitis Mang Unen. Sedang para santri geus baralik ka padepokan sewang-sewangan, tapi sabagian aya nu tingkulincer nareangan Rusdi. Sanggeus aya kana sajamna Mang Unen reureuh tas jojoh patutunggalan ngayonan Rusdi bari ngararasakeun ka nyeri. Burutak aya 2 urang semah lalaki jeung awewe pok awewena uluk salam si horeng ibu ramana Cep Warno sumping menang nyusulan bisurni. Assalamualaikum. Pokna kalayan pada ngawaler kudu di jero bareng nyebut waalaikumsalam. Ay geuning besan mangalingi saur ajengan Abdul Soleh. Bus Ibu Mimin sareng Padasman carogena kalebeting solongkrong sasalaman. Garamang sadayana Bu Haji, taros Ibu Mimin. Alhamdulillah waktu si Maayi samulihna kumaha. Pangesto Ibu, balor Ibu Mimin bari ngaliri ka Cep Warno putrana Pokna Ros. Wayah kumaha ti ditu Asep? Ibu Mimin teras netep ka ingkang putra. Nunjuk calik ngareneng sareng Nyimas Nurbaya. Tadi Bu kinten tabu 12. Sakawitna mah ayeuna bade teras ka Ibu mung kabujeng ieu we Mang Unen teh ka musibatan. Waler Cep Warno nunjuk ka Mang Unen anu keur ngajepat keneh dina kursi males. Eta pugu Ibu jeung apana ka dieu teh kasumpingan itu kujurungan ti dieu cenah Asep jeung Ki Unen aya di dieu. Teu nyangka Asep jeung Ki Unen di dieu lamun teu nyisurni ka ditu mah saur Ibu Mimin. Red ka Ibu Rokayah lajeng tumaros. Salajengna kumaha perkawis murang kali teh Ibu? Manawi teh meri taros ku amanah ari walerana teh pun anak mah saurna teh bade teras ngahiji deui sareng tuang putra. Jalaran tos aya kajantenan aya keterangan di tuang putra tina perkawis pun anak kamari kasumpingan ku hiji istri nu ngangken-ngangken pigarawaeun tuang putra. Kan tenan waktu nemean mah tuang putra sumping bujang-bujang nu sanes sanes Ibu ge ngaranyung. Milih tuang putranya anak hiji istri atuh kan tenan we pun anak ujug-ujug nafsu. Mali bade maledogkeun pas kemang ka eta istri. Canak tuang putra mun kabujeng ngejat lajeng diudag ku ieu Jang Unen dugi ka anjeunna cilaka sampeanna tatu. Waler Ibu Rokayah ngadadarkeun sawajarna. Eta budak awena urang mana tuh Asep? Ibu Mimin naroskeun jenengan Atikah Bu tilas rencangan ngaos urang Cileur. Pangna ku Asep dibawa ka dieu kumaha atuh? Ngahaja disamper ka lemurna ku Asep atau manehna nyamper ka Asep? Ibu Mimin talete. Atuh sanajan Mang Unen keur aya nu karasa ge maksakeun manehna nguniat cengkat. Muniang cengkat terus ngajelaskeun ti mimiti Atikah nyamperkeun ka Cep Warno nuju barang galeuh nepi ka miluna nu alesana marek nganyang ka uwana. Tutas Mang Unen cacarita lajeng Padasman ramana Cep Warno ngiring tumaros ka Mang Unen. Eta margina Atikah tiasa dicana ka dieu ku pananak teh kumaha atuh Jang? Saur Padasman neuteup ka Mang Unen. Sakawit naon sun? Ku aden teh moal dicanak pa mung ku abdi diberi barang dicana ka dieu sun. Maksudnya hoyong terang we kumaha satosna tepang sareng neneng jalaran ti kawit abdi terang sareng eta murang kali istri teh di pasar terus curiga we maling ngabantun mangaruhan teu leres sagala ka aden maksudna sabodos aden teras papisah sareng neneng kitu sareng memutan abdi upami eta murang kali leres anu sumping ka bumi aden kantu newak pamisanes ku abdi bade didadarkeun ka neneng kitu barang duwi ka dieu na bage saparapat jam sumping neneng di kamar ujug-ujug beretak we murang kali istri teh lumpat keluar. Margi abdi ngolos curiga lajeng diudag dugi ka abdi teh teras ngayonan saurang pawagat anu megatan ka abdi duka carogena duka wargina mung waktos ditaroskeun jenenganana nyebatkeun Sinaga Hejo jenengan aslina duka saha da kitu nu kawit-kawit sama bapa dina abdi teh pamiku abdi teu dibantun ka dieu dah saja biti moal kauningan nu julinna teh tangtos we neneng ge kaungan sangkian nu teu kantenan ka aden ulah-ulah janten papirak kitu ceuk Mang Unen.
rada panjang lebar ngadadarkeun tina perkara Atika atuh geus kitu mah meunang sawatara jongjongan. Saurang ge eueuh nu ngaromong deui meuni asa sepi jempling. Sedeng Mang Rubin tamah sajeroning keur melenguh teras inget kanu ngalani sinaga hejo tayalian anu keur dikakalakeun ku Karna. Sasat kumaneh nama dianggap musuh satru kabuyutan. Teu sakumaha lila Ibu Mimin nembe sasauran deui naros kana pamadegan Nyimas Nurbaya nuju tungkul. Ari tos kitu kumaha pengalih Nyimas ayeuna na bade teras ngahiji sareng pun anak atanepi kumaha. Mun ibu mah naros kitu sotenan sawajibna we kasebat sepuh kaputra. Ari perkawis bule hideungna mah kanggo ibu mah teu tiasa nangtoskeun atawa teu tiasa ngendahkeun. Da tadi ge antawis Nyimas sareng pun anak ngadahup teh dasar suka masing-masing. Sepuh mah miwarang teu ngawalegel hengkeu mung syukur samung doa, saur Ibu Mimin. Atun teu sesah Nyimas Nurbaya enggal masihan baleran. Ari teras ngahiji dewe Bu nanging langkung ti payun abdi nada dihapunten ka Kang Warno. Bire abdi rumaos tos gaduh sangkian nu teu kantenan tina perkawis kasumpingan ku hiji istri. Jenengan Atika nu sakumaha neme disaurkeun ku Mang Uneng. Saur Nyimas Nurbaya munut dihapunten ka carogena. Sami-sami akang ge kedah dihapunten ku Imas mung pupeueuh we ti ayeuna pingkeun deui mah di mana aya pasualan nu teu kahartos ku nyalira kedah disawalakeun sasarengan. Kitu dia akang poe meunang hiji kamus kasulitan tangtos we ngayakeun babadan tenan sareng Imas. Ulah waka ngagugu kana cariosan ti piluaran. Pamitacan kadangu ku nyalira mah atanepi katingal ku nyalira. Saur Cep Warno rada nyariosan garwan. Pugu sagarupa ge kudu musyawarah ulah nyieun kaputusan sorangan. Ku ayana masing-masing aya kasadaran. Ibu nganuhunkeun ka Nyimas sareng ka Asep nu pada saladar kalentos bade ngahiji deui teras ngabangun rumah tangga. Ku ibu diduakeun masing teras runtut raut sauyunan ulah aya halangan harungan deui. Da nya kitu dina urusan laki rabi mah sok aya wae pakotrekna sama daya piring tera pakotrek jeung nu jauh. Atuh kalihna ti kitu Ibu Haji sareng Pak Haji mugi sing hapunten kana kalepatan urang kali kalayan bade teras unjuk permios we atuh Bu Haji, saur Ibu Mimin. Teras pamitan bade muli. Enga-engalan teh atuh Aji engke we jalan siang kene sareng meuni teu acan ngaleut-leut acan ieu teh. Bios Ibu itu udah sanes tamu lah ge. Naon teh tos katingal dinten akhir cedeum bilih kabujang hujan. Ari Asep rek terus ka ditu. Ibu Mimin naros ka Cep Warno baringaneun. Insyaallah bung ge dipengker sang Imas. Syukur atuh rek jeung Imas mama atuh Bu, mama unjuk permios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waler Ibu Rokayah kitu dinu sejen pada ngawaler. Bari tingkun yang nangtung. Leos Ibu Mimin sareng padasman carogena arangka teras muli. Ari Cep Warno ngoloyong ka pengker bari nyanak jingjing anu dieusi ku balanyaan kange mertuana sareng kange sepuhna dituturkeun ku Nyimas Nurbaya. Tos masihkeun cacanakan kalayan ku Nyimas Nurbaya tos dibagi dua teras ka jaman abdas jalaran teu acan tepan asar. Kulantaran harita geus hujan kapaksa Cep Warno jeung Mang Unen ngarenong. Ari Cep Warno harita sateu acana kulem teh ngegretis ngaurukan Nurbaya di kamar. Kumaha Kang bade ngapunten kan kalepatan abdi, saur Nyimas Nurbaya. Piraku deui atuh mas akang teu ngapunten hari Nyimas atau seru maos selepat mah. Dan sakedahna kasebat jalmi kedah silih hapunten komo ieu antawis istri sareng caroge. Mun tetep akang amanat mun ye naon-naon ulah gampil nyana kaputusan nyalira. Martosna kedah diemut langkung panjang. Sakieu ge kawilang bagja akang lengkap ka dieu ngabantun Mang Unen pemi akang nyalira teh mah sok komo bari ngabantun istri kana tangtos we janten ributan. Ala tangtos akang sareng Imas teras pepegatan. Komo les-les muji ka Mang Unen teu sangki anjeunna waspada. Pangingan anjeunna keukeuh we miwarang nyana eta istri teh nyaeta we. Geus kitu sapodos kabongkar jalmi nu julidna ka urang. Mun aya nyakalna teh Mang Unen cilaka. Ini mah bari sakanten wangsul urang bantuna ka klinik bilih kateterasan margi ka kupingna hahargungan wae. Mun Kang saya canak we ka klinik kawatos bilih kumaona mangkani raheutna ageung sareng jero katinggal nama dupi ibu kumaha? Ka ibu teh. Ka ibu mah kewe sinang sakantenan teras wangsul. Bilih Mang Unen teh acan kiateun mapah mah urang mulut bantosane ka urang kali santri sabaros dipangjajabkeun ka dugi ka ibu. Terus dugi ka ditu mah gampil jalan seueur delman. Waler Cep Warno para wargi sadaya. Geus kitu mah reupe karulem menit tibra ngan Mang sanggeus Mang
Mangunen gitu pati tibra sare sabab kaganggu kubitis tinjeletot wae karasana. Ku ayeuna masa beukinyak serak duka bedogrus di make peurah duka wahing ku jerona rahu. Anu kulem asa beuki ngagubra katambah asilih keukepan menibangun sono sabab hampir 2 minggu tepat tepung. Cag ngadadarkeun Cep Warno jeung Dimas Nurbaya nuju ka Rulem Tibra. Urang malikan kayan Rusdi alias Sinaga Hejo jeung Atika. Entas malabur teh terus badami. Manehna teu pondok pangharepan malah negdreug keukeuh peuteukeuh. Hayang ngakalan Dimas Nurbaya sangkan kaboyong deui. Nya nabah mah deul. Manis sagasa sagede gunung tadi nama si wawalak nunggu dagikah teh terus dicaca gue kaburu masyarakat dirinya maruru. Lamun ukur 3 opat di lemah makamari wah mau dipangejaatkeun ku abah teh. Lain ku kitu eta abah mah gaya pikiran rek ngintip-ngintip Nurbaya kana berupa sadret. Da baris tepung jeung Ika. Namun teu kadinya kana pasti Ika beunang ku itu. Sajabati abah ruksak pada nyiksa pasti Rusia urang beunang. Tapi keun bae tong ban jadi pikiran ka. Abah moal panoh pangharepan. Keun isuk pagi teh urang intip deui si Nurbaya jeung salakina. Syukur-syukur lamun geus aya di panganjelkanana. Mungkung si diunggahan ku Ika kamari. Cek terus di. Maksud abah teh kedatangan kitu ka imahna? Atikah nutup. Oh, keur abah mah moal gedah panasaran lamun Nurbaya can kapemilik ku abah. Ceuk paribasana dijaga ku orai naga, moal belum didobrak ku abah. Sebab abah sieun pae molotot lamun teu kalaksanakeun mibanda diri Nurbaya. Teh marus di negdreug hayang ngarebut Dimas Nurbaya sabab lamun kaedanan teh mah kaedanan. Kumaha tuh bae kedatangan ka imahna mah mangkaning manehna teh geus apaleun ka Ika geus puguari jeung salakina mah sasaat batur salemur geus pada apa ti leuleutik. Tong geus sieun kumaha abah we. Ika mah teu kudu milu unggah asal geus nuduhkeun imahna we. Salakina ku abah di pahala Nurbaya gancang bawa ke Ika teh heula. Pilaku Ika teh untuban jeung ngarupan Nurbaya ulah disiksa. Ari salakina terus di pahala mah ulah batu. Nah, mah ulah di pahala segala. Nya di pahala lamun salakina bertahankeun masuk kobong ngayakeun perlawanan mah. Abah ge perlu ngabela diri. Moalnya ya jalma ngalawan diantep. Kumaha ngan bisi we ngalaporkeun kan wajib. Utang urang diuber-uber kun wajib. Nya kumaha ge we lah. Gimana geus sabrok teh Marusdi. Kacaturkeun Cep Warno sareng Dimas Nurbaya. Sabada sinang ti ibu lamana teras ngajajabkeun Mang Unen ka Kilini. Samalah para mitra pada marayang ku barudak santri opatan. Datang ka Kilini Mang Unen di ubaran atuh nurahwitna dikaput sabab meuni gudawang. Naso heula para mitra. Para mitra sadaya, kocapkeun poe Minggu harita waktuna kaum buruh jeung barudak sarakola pre. Cirawan Ciasar sabada Cep Warno netepan asar, arangkat sareng Dimas Nurbaya maksad palai ngalantung amengan, margitos aya kana sasasina langkung tara pelesiran. Sedeng arangkat di bumi teu kana tutunggangan ngadon marapah majarkeun daetang-etang sepor, ngajag-jagkeun sampean. Beuki lamin arangkat asa beuki tebih. Malih pasar getos tebih atur reg Dimas Nurbaya liren sisi jalan hanapeun tangkal buah sisi kebon. Bari teras nongkrong ka kota kan? Yang bari teras ka kota mah tuh kana daerah mana yang mergi tebih kene da abdi mah tos capek deui. Saur Dimas Nurbaya rupinu sumingki angkat-angkatan tebih. Rupi mah selain nonton gitu, Cep Warno anggur malik naros. Langkung akan bari nonton mangga anu ali mah pamana jalaran tebih kene tuh da. Teu wari kumaha akang mah kana wangsul deui Mas prai nonton bami bade nonton mah urang begat delman we mana we aya keneh anu ka kota urang meuli deui kang di aya delman ka kota sareng abdi asa tegarna hate bila aya naon-naoneueuh mangga atuh kang bade numutkeun we kumaha komanot Cep Warno banyol bari nyepeng kana pandangan Dimas Nurbaya sakang kitu nya Dimas Nurbaya ngadelekan bari nyibit kana angke Cep Warno ngerejek kaosna tenang we mi boy. Cep Warno para mitra teras arangkat deui maksana bade meuli. Nya atuh si janu badami pisan. Ieu laki aya 2 urang insan di antarana saurang lalaki jeung saurang awewe tapi Cep Warno sareng Dimas Nurbaya teu merhatoskeun kana kulalumpang ti belah kidul.
kakalerkeun margi nuju aruplak ngobrol bari silih kaleng bangun sono. Sakapeung Nyimas Nurbaya gumujeng kawas nu aya nepi kalucu ku anjeun. Sanggeus dua insan darekeun. Kebeg Nyimas Nurbaya ngagebeg ruas margi sidik pisan. Rupa amprok teh Atikah jeung Rusdi sasat ngunak-ngunak hayang nyiwat Nyimas Nurbaya. Bari aya Itika derek nganiaya Cep Warno. Astagfirullahalazim. Bukan, kumaha itu kadiekeun teh geuning Atikah sareng si Rusdi. Mangkana manehna jelema jahat kan? Saur Nyimas Nurbaya bari ngaraneung. Puguh Cep Warno sakedapan mah ngaranyu. Tapi dalah di kumaha kapaksa liren margi teu aya di jalan pingejateun. Nanging Cep Warno taki-taki ingis Rusdi miheulaan ngayakeun tindakan. Bagaimana si lain? Maka mana rek balik? Tekan ka kota meureun nyadi teh nya. Mun teu kaduga ku kantong lepet. Bisa ngama geus di rana maneh teh Nurbaya. Sering ngokohot teh lalaki nu geus eueuh kasuka ka maneh teh. Popna. Puguh Nyimas Nurbaya ngaranyu. Tos teng pasti nyieun gara-gara pibaruntakeun rumah tangga teh manehna. Ulah pelanung bae ngomong teh dasar awewe tukang ngacaukeun rumah tangga batur. Saur Nyimas Nurbaya akhirna wantune mah. Kitu patut awewe teu payu ka lalaki ngadon rebut picalonan batur. Dasar manusia kurang uteuk sia urang cutak. Naon maneh teh Atikah ngadon boga tiket goreng kitu jeung ngaku-ngaku urang ka urang picalonan maneh. Untuk bimilueun ngabacot sia. Ganyang kadinya Atikah wewena. Terus di ngalucuhkeun atuh asa di hatean komo ke Atikah. Dupi asa aing manehna. Nyirilih rek nampiling Nyimas Nurbaya. Puguh Nyimas Nurbaya rada ngaranyu. Teras mundur margi rada teu untupan ari ngayonan mah sabab sieun ku Rusdi. Ningal kitu teh nu janten garwa bari ditampiling ku anak deumi. Kangge Cep Warno tu cicingeun rikat mewak leuwih Atikah. Kunaon ari maneh Atikah? Lesot ke Cang Warno atuh mana we kitu mah cucungan akernya. Ngomonganana meni kasar gariha sok lesotkeun. Teu perlu ngahalangan bari noge. Bongan boga pamajikan siga nu kamusleum. Cek Atikah ngomong beuki kasar. Kelanan sabar atuh. Sabar. Para mitra sadaya. Harita teh Cep Warno nyarita deui. Naon kasalahan ngadonaekeun tindakan dieu? Kuring mah bener-bener asa poekeun ieu teh. Saur Cep Warno bari ngaririk ka Rusdi. Nu keur ngajega bari nulak cangkeng. Wah, montok dadanya si lain sedan. Terus teh sabar ujug-ujug nyiprat rarai Cep Warno para mitra. Puguh Cep Warno kiat ngalenga. Keur kitu dipino deui cebrod pereup Rusdi notog kana dada. Dayagdag Cep Warno ngadayagdag siga nu dibedol ka tukang. Tirinya disusul tepus puduk Cep Warno dibanting ku pigulang leungin ti gigir. Solonton Cep Warno nyolonton. Puguh we. Nyimas Nurbaya reuwas ningali carogena nyolonton enggal diburu bari ngager. Kang Warno cenah tapi Atikah rikat nongtak panangan Nyimas Nurbaya kilat cebet rarai Nyimas Nurbaya ditampiling ku Atikah. Nyimas Nurbaya ngaguak bari nungkupan rarai keur kitu ceger rambutna dijambak teras diulang. Dibuntang banting ka sisi kagigir tapi sanajan bari kaayaan kitu. Nyimas Nurbaya satekah polah ngalawan ngacicek cangkeng Atikah. Cekuk solonton Atikah nyolonton meh-mehan rek rubuh. Atuh Rusdi tambah nafsu aitas ngabanting punduk Cep Warno terus nyeri gampleng Nyimas Nurbaya dikitik satakerna. Nyimas Nurbaya ngaguak leuwih tarik batan tadi. Puguh gitikan Rusdi teu jeung aduh kawas ngagitik ka beungeut lalaki. Cebet terus ditaya ras-rasan. Ngagitikan rarai Nyimas Nurbaya bari dibulang balik. Ketika Nyimas Nurbaya jejeritan terus nyuuh. Itu puguh titingalian nyel Cep Warno jadi nafsu. Sanaos anjeunna aya keneh nu karaos ge maksakeun anjeun. Celeng Cep Warno luncat bari peureupna dieumat. Kiu cekuk peureub Cep Warno ngahanca kana cukang irung Rusdi. Car betina kaluar. Puguh amarah Rusdi beuki nguntab-nguntab. Manehna susubar bari ngebrehkeun pasangan hayang katangar aing pinter dina ulin persilatan. Wah, untung ngabongohan si anak jabring. Hayu urang sri jajal sia naek ka wani deuleu. Pokna bari teu sabar manehna muru. Bari ngirimkeun gempuran peureub ke kerna kerejeng badan di lempeng kana rarai Cep Warno. Tapi harita Cep Warno ge cukup rikat ngagiwarkeun rarai miceun pibahyali. Kilek gablos peureub Rusdi nyamos. Bareng jeung ngagiwarna rarai peureub Cep Warno nu katuhun notong kana hulu angeun. Rusdi nu kasebut jadi jawara teh. Katunya hulu angeun mah para mitra. Ampir-ampiran rek ongkek marel hidupkeun sagala. Para wargi puguh wae keur Nyimas Nurbaya harita ngaros kaget teu sangka Cep Warno carogena mampu ngalayan Rusdi.
sedeg Rusdi teges moyan jelmegaran. Tapi ku harita mangarasa kawalahan ngayonan Cep Warno, mutas nunyel hulu angen ku perut, terus ngahanca deui nepi ka Rusdi kokoloyongan si Ganu Salaton. Cedak gado Rusdi sikat ku tungtung sapatu. Lengak Rusdi ngalengak. Barang rek dipino deui ku Cep Warno, teu kanyahoan Atikah nyokot bata sapotong nu ngagoler sisi jalan dina kuta. Ceng siuk peletak mastaka Cep Warno dibanting ku bata. Cep Warno ngagoak terus sosolontodan bari nungkupan mastaka boroboran ku depi sabab dibanting ku bata satakarna. Akhirna bru Cep Warno rubuh teras nyuuh kana tani. Nyimas Nurbaya ngagero tarik pisan nyebutkeun Kang Warno bari nyiririt. Bade buru Cep Warno kilek Atikah ngaliuk sarta batana diematkeun direk ngacanca Nyimas Nurbaya. Wayana kitu Nyimas Nurbaya leungit kari timbul kawani, rikat newak leungeun Atikah, gablok leungeut Atikah ditampiling satakarna. Atikah ngagoak malah batana murag. Geus kitu mah para mitra gabrung Atikah dirontok tergalungan silih jambak puuh. Da puguh Nyimas Nurbaya rada bedas batan Atikah katamah kadorong pu nafsu, atuh puguh we para mitra. Atikah teh ngarasa kawalahan ngayonan Nyimas Nurbaya. Dikaurek cengkat cabet ditampilin koloyongnya Atikah ngeloyong, cekuk bobokongna dijejek melontot, gedak bermitra tarangna tidagor kena tangkal asem. Injilin Rusdi nu kakararek cengkat, suruntul Nyimas Nurbaya muru deui. Samalah ayun-ayuna menyepeng bata sapotong, barang rek sabak-bakeun ngabanting sirah Atikah ku bata. Rusdi rikat murejat nongtak panangan Nyimas Nurbaya, cepet terus dinampiling rarai Nyimas Nurbaya. Nu cukup rosa, cerit Nyimas Nurbaya ngacerit, malah terus nyuksruk teu engut di kaler kidul. Para mitra sadaya, kabeneran harita Cep Warno nemeleler anjeunna gulisi. Red ningali Nyimas Nurbaya nuju nyuuh atuh nafsuna Cep Warno muniang deui korejat ngadeg. Sakicep karere terus diluncat rek nyerang deui. Gilek awak muter teu beda ti kolecer sedang sukuna sabelah diangkat rek ngabanting rarai Cep Warno. Siuk lep Cep Warno rikat ngalolopkeun mastaka. Serangan terus digagal deui bae awakna rada murilit. Puguh meuni asa ngeunah-ngeunah keur dua jurus di Cep Warno ti jerbron ngahanca kana dada. Cari jeg Rusdi jajari jegan tulang iga asa remek nampak gempuran nu cukup rosa. Cenah Cep Warno luncat maksudna merek nyusul tepus ngan kaburu Rusdi rubuh. Red Cep Warno ngareret kana cangkeng Rusdi aya perah bedog nogel. Atuh sret bedog Rusdi dicabut ku Cep Warno sama lagi diheumatkeun rek dipake narok tarang Rusdi. Ngan orok kaya Rusdi cukup rikat manehna ngakulitikeun maneh ka sisip. Plak seseukeut bedog ukur ngahanca kana tadi. Orejat terus ngorejat nangtung kilak malik sedeng Cep Warno beuki garang nuruntul deui rek nyuduhkeun congo bedog kana beuteung Rusdi. Aneh leuwih ti aneh harita Rusdi ngarasa teter ngayonan Cep Warno geus cacan mastakan atas tidagor ku bata. Asa beuki garang. Wayana kitu Rusdi leungit ditamah badi manehna unur-unuran. Padenyeng mabur meuni teu sirikna ti babaranti. Nu teu sakumaha Atikah kabawakeun lumpat. Sababane sarua ngarasa sieun terus dipahala ku Cep Warno. Komo kitu nu dipake panangguhan geus panggilanna mabur. Tina bakating ku nafsu Cep Warno teu ngemutkeun kanu janten bojo nu nyuuh. Palenyeng ngaberi ku Rusdi, bari ngabar-ngabar bedog anu meunang ngarebut ti Rusdi. Heuleut sawatara menit waktu Cep Warno keur ngaberi ku Rusdi. Projo saurang lalaki dina leumpangna ngagedi sanggeus deukeut ka Nyimas Nurbaya. Nu masih keneh nyuuh eta lalaki teh eureun hatena ngaranyu. Kalawan ngagereneng jero dadana, bari panon manco ka Nyimas Nurbaya. Ya Allah, Gusti Maha Agung, masa cenah nu keur nyuuh teh naboga panyakit lieur kitu atawa nu mahala. Tapi amarkana mah siga aya keneh. Cek gerenteh saeta lalaki tuluy ngagero bari ngadeuketan kan keur nyuuh. Nyai emang deh nyai, pokna bari mencerong. Ulisik karita Nyimas Nurbaya ngulisik lilir nyah beuntak. Gilak malik bangunan asa-asa, tos kitu Nyimas Nurbaya neuteub sekeut bari ngagero. Tu tingalian Nyimas Nurbaya remeng-remeng teu acan teges pisan. Sedeng eta lalaki nu nanya teh siga nu apaleuna keur ka Nyimas Nurbaya. Pokna nya bari ngadeuketan. Gusti Maha Agung, geuning Nyimas Nurbaya ieu teh. Kunaon Nyimas anu nyiksa? Eta rarai menigareuna kitu, Masya Allah. Sanu nyiksa tos sok ngamartoseun ka Akang Nyimas. Nah tu Nyimas buat aya di dieu geuning. Cek eta lalaki siga nu reuasna teh. Si horeng si mana horeng nu nanya teh karna minangka patilis-patilasa Nyimas Nurbaya. Harita Nyimas Nurbaya ditanya ku karna bahkan ngawal kalah ka ngagolepa taksiran.
masih keneh karaos lieur atuh karena ngarasa bingung kudu kumaha nulunganana dianturkeun ka lemur pasantren da puguh sakitu jauhna jeung geus rek magrib dibawa ka tempat sejen teu boga panganjerkan matu sasat karena keur neangan Rusdi anu keukeuh peuteuk hayang Malespati ari ditinggalkeun karunya moal hade sina ngajoprak sorangan di tempat hara-haraeun tapi teu sakumaha lila Nyimas Nurbaya ngulisik deui malah muniang gugah nyah bentak barang areret kakarna korejat ngadeng bangun ruas campur sieun tuluy ulur-uluran Nyimas kunaon Nyimas teh mun teu Nyimas ulah sieun-sieun nyimak akang Nyimas karena pira kudu apa ka akang kunaon Nyimas eta rarai meninggalkeun kitu siga tapak nu nyiksa sok engal saurkeun Nyimas kunaon Nyimas teh saha jelmana nu nyiksa ka Nyimas teh karena nya sedek bari neuteuk kana rarai Nyimas Nurbaya ulah ngaganggu Kang karena sing sadar atuh kan apa geus lain-lain deui ayeuna mah sok aditu gara unur Kang karena Nyimas Nurbaya anggur ngusir karena bari terus mundur siga nu sieun diguna sika ku karena Nyimas akang lain rek ngaganggu lain rek nganiaya memang rumasa Nyimas teh geus lain-lain deui tapi akang perlu nyaho kana kajadian Nyimas sugan akang mampu keneh ngabela Nyimas pok geura bejakeun kunaon pangna Nyimas aya di dieu bari eta beungeut garing kitu karena keukeuh nanyakeun bari aya hate rek kebebela ceuk pikirna suga Nyimas Nurbaya daekeun deui dirujuk sedang harita Nyimas Nurbaya duka bakating ku sieun duka kumaha henteu keur sasasauran tos kagungan deui caroge ka Cepwarno naso heula para mitra lila mah para mitra Nyimas Nurbaya daek narita ku abdi dibejakeun tapi akang udah ngaganggu ka abdi oh atuh Nyimas kira-kira akang rek ngaganggu gunung kieu naman mah da akang teh lain sato lain teu hidang ngan akang bener-bener rek bebela pati ka Nyimas mata pok udah bejakeun saha nu nyiksa Nyimas teh tema karna aduh tos disiksa ku dua urang manusia gebleg kan usaha kajadian dulu untuk kepala lampung disebut si Naga Hejo jeung saurang awin ngaran si Atika saur Nyimas Nurbaya names kersa ngawartoskeun leng karna ngahulung diamarahkeun geus muniang deui huntu ka kerot siga nu kemes naker kerendeung nyarita jero dadana urang ngajar temenan eta leuweulek si Rusdi nyaan manusia jahat kabina-bina kaya kieu mah geus lain antepeun deui aing geus rek bea kasabara satadi nu aing rek balik ka panganjerkan ka Ki Jandra Kintang jadi lanceuk kalau rek menta dihampura kan jadi lanceuk tina perkara ti heula aing cuman taka kan jadi lanceuk aing Nyimas Nurbaya kuat karena kitu cenah pas disiksa ku si weweulek mistah maja utama si Rusdi ku aing rek disusul masing aya di alas banda basa oge tunggu pangbalesan ti aing sabajingan Nyimas wayana daguan heula di dieu akang rek budag si weweulek mah di mana kapanggih dirinya akang rek ngalaksanakeun ngalan nyawa si weweulek omat Nyimas ulah waka kamana-mana saacana kang dieu sekarna sanggeus ngagerndeng jero dadana terus nyarita ka hareupeun Nyimas Nurbaya kalawan teu loba nu dipikir deui harita keneh terus ngabarembeng lumpat nu maksudna rek ngaberi Rusdi alias si Naga Hejo pantes karna rek bebela pati oge ka Nyimas Nurbaya sabab gede keneh duriat ka Nyimas Nurbaya sajabati kitu geus jadi kakinijan pikir rek males pati tina pasal indungna baheula palastra alasan diudag-udag Rusdi sedang karena Rusdi teh dihenteuin teh kasebut paman landes henti bapa tapi ari dasarna kitu mah lat poho kana kabarayaan teu mikirkeun ka paman teu mikirkeun ka saha-sahana sigana kari kumaha behna wae pae hirup kumantung kana takdir ti Maha Kabasa dan nya kitu sifat manusia nu kaancikan ku hawana setan geus teu mikirkeun kana naon-naon titingalian oge asa paroek mungkleng butarata kunci setengah jam ti sacingna karena ini maksudna rek mudag ka Rusdi guru tak Cepwarno sumping haruha hareho cikarimet mening ngoprot masihan sakujur salira selirik kabrung Nyimas Nurbaya ngarangkul bari ngegero Kang Warno alhamdulillah Nyimas hanya kasih bangsa teu kabari ku akang upami kabari malah kumangke pasti ku akang caca geragana Mang Nyimas urang mulih wae mah bilih kabujang-hujan mangkaning langit tos angkeun saur Cepwarno teu hararese harita keneh marulih setengah lalumpatan
silami Cep Warno sareng Nyimas Nurbaya salamet dugi ka bumina. Atuh bisurni leuwas kaliwat saking ningali rarai Nyimas Nurbaya garunu. Kitu diraksukan Cep Warno palebah tak-tak napin ku getih. Mengucur tina mastakana tilas dibanting ku bata ku Altika. Bisurni geus tong geumpeur-geumpeur bi pangwakeun cai haneut teh angguran kana baskom nu bersih abi rek marsihan mastaka Kang Warno. Sumung mangga neneng. Bisurni ngeleper gancang ka tukang. Geumpeur teh mah maksa rek nyokot baskom anggur ceng kana boboko. Pelawar dibabetkeun sirilik ka dapur ceng kana nyiru. Sirilik kaluar deui ti dapur gok paamprok jeung Mang Unen nu tas bebersih ti cai. Bisurni yang naon teh misalak sirilik kitu? Cek Mang Unen kaget. Ieu rek nyokot baskom keur wadah cai haneut. Temal Bisurni bari nyekel asupan. Manya wadahan cai haneut kana asupan kos nu dieu Bisurni malah. Astagfirullahalazim. Aduh anya nyai asupan. Di mana tuh baskom teh nya? Ini naon teh disingan geumbeur kitu Bisurni? Nangan baskom kana asupan geus. Mang Unen jadi kabawakeun tegarna hate. Itu si Aden Cinong. Cinong, cilaka tuh baloboran ku getih. Si Aden cilaka aduh, saya naon cenah? Mana si Adena? Itu di jero. Temal Bisurni ceng kana baskom tuluy nyuk cai haneut tina seeng. Mang Unen harita gancang nyampur ka jero. Kasampak Cer Warno nuju ngabaheuhai dina kursi. Astagfirullahalazim. Kunaon atuh Nyimas? Aden teh itu kieu. Cek Mang Unen. Luas beak kadaek ningali getih nyerak celakan dina mastaka Cep Warno. Kana tak-tak masihan raksukanana. Terima kasih patarosan Mang. Kila ieu hawatos ka Kang Warno. Saur Nyimas Nurbaya bari mersihan getih ku lap bersih. Menangan celongkeun kana cai haneut. Samalah raksukanana deui gentos kudu bersih. Sabab para mitra pinuh ku getih. Sanggeus bersih mah teras nu cacadna di lanongan kabeneran aya ubara ti kilinik urut Mang Unen basa bitisna cacan. Harita kene mastaka Cep Warno dibengker kula mak bodas nu bersih. Terus diraebukeun di puyeng Kang. Saur Nyimas Nurbaya teras ngaleng Cep Warno dicana ka kamar meuni bangun anu deudeuh naker. Ari Mang Unen ngajejentul wae di patengahan sabab panasaran hayang buru aya katerangan ti jadi duluan. Bisurni sanggeus micin cai dina baskom tuluy nutup-nutupkeun hordeng sabab di luar geus reup-reupan magrib malah hujan luhkuy. Nyimas bili bade siram aya cai haneut keng bibina heur. Keto siram lajeng laraina lanongan balur ku beas cikur. Name bibi ngadamel lambar heup balur ketan hideung sam cikur. Cek Bisurni bari ngajanteng deukeut lawang kamar. Nya jerek nyani bi baler Nyimas Nurbaya merojo ti kamar teras kebat ka jaman bari nyanak sinjang kanggo gentos. Sabada mulih ti jaman teras netepan magrib. Atuh mah Cep Warno ge henteu netepan kumargi nuju aya anu karaos dina mastakana. Ringse netepan koloyong kaluar di kamarna. Jek calik di patengahan sedeng Cep Warno teras kulem meninggal berat. Para mitra sadaya saresna mah tiasa wae Cep Warno netepan. Kumargi netepan teh sok sanaos teu sampurna. Nangtungna para mitra atuh rukuna sujudna kumargi Cep Warno teu damang para wargi sadaya teu kedah naon teh nurutkeun aturan aya. Namun upami anjeunna teu kiat ngadeg cekap ku bari calik. Teu kiat bari calik para mitra cekap ku bari ngagoler. Kitu mungkin keterangan. Dan upami Cep Warno tiasa sasama netepan para wargi teu kedah sampurna kumargi anjeunna kondisina dina kaayaan kitu.